Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Laila Trinita Atila Murti, kelas 12 MIPA hiji. Di dieu abdi bade maca sajak anu judulna Jante Arkidam karya Ajip Rosidi. Jante Arkidam. Panon beureum siki saga, leungeunna seukeut lalancip kubang, nipalas badan palapah gedang. Arkidam, Jante Arkidam, di pangaduan di kalangan ronggeng, ngan hiji jagoan. Arkidam, Jante Arkidam, ti peuting angkeup ku mendung, Jante raja alam peteu, matak aji panarawangan, manjing kaliang sasoroting sinar, jaruji besi pak gede nilai kuramona, ti peuting ngadalinding wangi, Jante raja dina tayuban, ngagagag seuri ngibingan ronggeng. Mantri pulisi ngalieu ka dieu, batingkeun kartu bantingkeun dadu, wadana ulah nundutan di dinya, urang ngibing jeung kula. Jante Arkidam, silih teuteup wadana jeung mantri pulisi. Jante, Jante Arkidam, ngabongkar pak gede peuting tadi, ayeuna mangkalang dinu tayuban. Enya kaula Jante Arkidam, sing saha nu wani maju rek ditigas, leungeunna kula lalancip pedang, ngaheup-heup sapalalanjoan, neuteup ka jente anu matanang numbang wera. Kunaon neuteup ka kula, teruskeun ngibing peuting nyarengsek beak. Rame deui kalangan, rame deui pangaduan, Jante masih ngibing nyolempeng salendang, nguyup arak soki ka 8 likur. Waktu beurang datang, Jante ngagoler, diburu ku mantri polisi. Jante, Jante Arkidam, nu sakambungan, ngagisik hayang sidi. Jante mencrong mantri polisi, ki mantri tindakan andika leuleuwa bingkang, ngabongkang jalma keur tigra. Arkidam ditalikung leungeunna dua, sorot matana ngeuntabseuneun, samemeh beak poe kahiji. Jante minggat nitih cahaya, kaluar ti panjara, samemeh cuntuk peuting kahiji. Mantri pulisi nyungsep di dasar walungan, teu nyawaan. Saha nu jago nungtut bela, datang mun kaula nyaring.